Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 Ibnu Rushd. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat satarasna, sing sumanget diajarna, sareng bungah tur gumbira. Nah, kelas 3 Ibnu Rushd, dinten ayeuna urang diajar nyaeta kaulinan jeung olahraga. Bab 5. Kaulinan Sunda. Kaulinan Sunda teh nyaeta barudak di tatar Sunda mibanda rupa-rupa kaulinan tradisional pikeun ngeusian waktu sabada diajar. Jadi, anak-anak di tatar Sunda itu memiliki banyak macamnya permainan tradisional untuk mengisi waktu luang sebelum atau sesudah belajar. Tah kaulinan Sunda teh aya 3 macamna atau 3 rupi. Biasa dilakukan sorangan. Nyaeta contohna kaulinan egrang. Teras tiasa dilakukan kuduaan. Contohna nyaeta kaulinan atawa permainan congklak. Biasana dilakukan atau dimainkan ku duaan. Teras kaulinan anu biasa dilakukan ku lobaan atawa babarengan. Contohna di dieu paciwit-ciwit. Tah, laguna teh paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Eta contohna. Teras masih keneh seueur kaulinan Sunda anu tiasa dilakukan ku lobaan. Contohna deui nyaeta oray-orayan. Teras ayeuna aya ciri-ciri kaulinan Sunda. Nu kahiji nyaeta merlukeun tempat anu lega saperti buruan atawa di jero imah. Buruan teh halaman. Jadi membutuhkan tempat yang luas. Terus anu kaduana matak senang jeung gumbira, membuat gembira. Nu katilu merlukeun tanaga tur ngagerakeun awak. Contohna kan main egrang, teras main sondlah, perepet jengkol. Nu kaopat kaulinan Sunda teh kaasup kagiatan olahraga seperti kita berkegiatan olahraga. Tah ayeuna urang nyanyikeun nyaeta salah sahiji kawih kaulinan. Kawih kaulinan anu judulna oray-orayan. Regepkeun nya kawih kaulinanna. Saatos ngadangukeun kawih kaulinan, mangga eusian ieu latihan atawa pancen. Aya 6 soal anu kedah diwaler atau dijawab ku anjeun sadayana. Mangga diserat dina buku
tulis bahasa Sunda, teras difotokeun, kirimkeun ka Google Drive. Mangga dikerjakeun pancenna. Hatur nuhun sadayana anu tos merhatoskeun pelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ti bumung sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.